rentrang ka warung geus gede hutang ngaboe nebak tarang ayeuna neangan tambang salah asa beuki nambahan enggak poe mikiran kasusah teu bae nu penting usaha bari urang tong poho ngadoa enjoy aja asik susah baik lu penting usaha bari kurang dong pohon ngadoa nambah hirupan di dunia mah moal lila pikiran hayang beungar kala jadi jangan nambah hirupan di dunia mah moal lila kudu numpuk lesamelaan harta susah mending gue pikir di mata lupa mikir besi jadi gelo dan susah atau bari alas supaya besi tambah susah langkah kolentrang boga sanggungan saratan langkah kolentrang kawaru geus gede utang langkah kolentrang ngapoe rupak tarang langkah kolentrang akhirna neangan tambah aku tegap aduh aing mah tegap ngeunahnya tang kolentang alhamdulillah kumaha ayeuna mah ijah keur umroh datang incuna uji heeh iya si emak teh kamari teh ngabeja ka uingnya tuh udah kumaha nginina wae kitu heeh cek si emak teh ya wayana kumaha cenah gantikeun uing cenah teu bisa maturan si ieu cenah si kungkun heeh si kukun ieu monyong nyebut kungkun lain teu teh mah insyaallah abdi kalarasan anjing aya tadi suarana kitu ayeuna kieu beda tuh dan bieu mah ieu aduh jadi bingung nanya ka uingna ge atuh para wargi AKTV seperti biasa petepang di acara Galindeng Balar ya. Mohon. Alhamdulillah enak kun beureum uji mah hideung. Hideung. Jadi jika si Kisaga teu sikan geuneuh. Aduh alhamdulillahnya para warga AKTV dina dinten ayeuna aya sababaraha artis atanapi penyanyi anu bade gabung. Dinten ieu. Capeknya mending kena jeung mah Ija asa jeung tuyul jeung ieu mah. Heeh. Oh iya atuh da supir tembak pak kieu ieu. Aya sakali deh ah. Kumaha? Nome teh kalarasan kun nome euy ti mana Mang Ti Kun? Ciwidey, Manggung. Alhamdulillah. Ciwidey. Ini artis Anda. Lain. Lain. Bieu sakedeung. Oh bieu. Satacana nome teh Mang Kun cenah hayang pangpromokeun cenah. Kumaha yang cara abus ieu dina TV acara Galindeng Balarea ieu teh gampang pisan. Kumaha cenah cing kumaha cing. Ieu carana teh nyaeta sumping wae ka AKTV nu aya di pabrik Aci nya, jalan pabrik Aci tah eta. Pabrik naon? Pabrik Aci. Gila eta hideung ieu Aci Perum lah. Perum aslina bener ieu mah. Ka itu marikna. Aslina Aci Perum lah. Itu kan itu tinggal di kamera. Cing Perum lah. Perum. Cing bener aslina itu. Aduh itu sini. Hei. Nah, syukur ge. Maija, tulungan Maija. Lain eta
Sireum nih kadir mau kotek itu ku sireum. Mun kereuna amit-amit aing da asli. Mun keraun? Mun kereuna. Bisanya reuneuh. Henteu. Aduh. Aya saha wae cenah anu bari kabun ayeuna ayeuna mangkun. Oh, tong heureuy wae urang teh orang serius, kalaresan meureun saronoeun para anu penonton aya di bumi, sewang-sewangan pangitan nuju ngopi, nuju anu, nuju kieu, nuju kitu teh nya. Urang sakseni wae ana saha wae, urang dipanggil ti kawit murang kali, dugikeun kanu ageng, anu sepuh. Di dieu mah komplit di acara Galindeung mah. Oh, beda saha wae oge anu ngagaduhan bakat dina Galindeung mah. Heeh. Tiasa tampil di Galindeung. Tiasa. Wow. Teu kudu tukang nyanyi wae. Wow, di dieu mah komplit, heeh. Halah tah ayeuna kalaresan panginten. Udah bener. Tapi da naon teh namina teh ya? Kamari gak kumaha audisi beres? Alhamdulillah kun oge kamari audisi beres. Mohon Anu masalah domba lain. Lain domba ya eta mah geus tong di masalah dulur mah tong dibejakeun geus nyaho kabeh oge. Audisi Pasangiri Pom Sunda beres kamari. Nya, tah enak urang beres tuh jawab beres. Geus beres alhamdulillah. Pangitan ieu kun-kun acan aya kabar deui kumaha-kumahana. Oh, mohon. Apakah utas 20 atau sekian besar. Nah, sip. Urang panggil we atuh. Karena urang panggil sarta acana nu sanes-sanes deui nya. Oh. Neng. Siap. Dihaturan ka dieu. Galindeung Balarea. Bang Hebrino. Aduh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kumaha ieu damang? Alhamdulillah. Sareng saha ieu ka dieu budak teh? Heeh. Iya, ditanya mah heeh lah. Kalaresan ieu meuni buricak burino ayeuna mah. Sareng warna bodas sae nya acukna. Neng Via, alhamdulillahnya. Pia palen. Sane. Pia kun. Ainun atau Pia Ciwidey eta. Sanes. Pia Batok. Sanes. Iya eta mah. Alhamdulillah panginten teh salah sawios meureun anu penyanyi teh dina pas non Pasangiri itu alhamdulillah. Kurang kumaha akad TV mah panginten Neng Pia teh nu teu lolos salah sawios nanya. Tuh, kurang kumaha akad TV mah aya bonus tiasa tayang di acara kanggo ngabuktoskeun ieu teh masih ngagaduhan motivasinya. Ame sumanget deui ka urang kalina. Tuh, kalaresan Neng Pia teh di mana? Oh, nya di Bandung. Oh, Nyalindung mana ieu teh? Baru kai? Cisarua. Sareng saha ka dieu? Sareng mama sareng bapak. Tah mamah jeung bapak tukang naon? Di kebon. Di kebon. Melak naon? Urang langsung wae cenah. Kayak urang tatarosna di segmen anu kadua. Oh. Mangkun urang langsung wae tuh cenah. Main lagu naon enak? Lagu naon? Karedok lencah. Wah, karedok lencah. Uli jeung ngadangukeun Neng Pia. Ya, Galindeung Balarea. Karena
Tepira orang dua antang tua ciku ngaredok lencang di gelap na cuit batu adu regekan ATM dirucut ke sangkan salah dalam burai kada pohar mata peredai adu nikmat karena sederhana dituang mirasa sarang saling